Saum teh sangka ningkatkeun kanyaah kadeudeung, kata tangga baraya anu susah, dulur salemur anu butuh, pek kirim ku pangaboga urang, saayana urang. Ketrokan janela jelema miskin teh. Nini geura-garuga sakedap, ari barudak araya, ieu aya rejeki saalit, kop taruang heula. Teu dionang karorompok teh lain kuna naon, bilih nini jeung barudak isin. Ari ku abdi diwawadah diangeuy-angeuy ka dieu bilih katingal ku batur, da rezekina gengeun ukur sakieu-kieuna saalit. Kop nini geura taruang, tah ieu tuangeunana. Kadarieu barudak sing barungah, tah ieu aya artos tong ditengali gede leutikna. Mugia bahan katampi, sodakoh ti abdi, tah ieu aya sarung jang si Abah. Sanajan teu alus oge jiga batur, pek ango jang isuk salat Id, tah ieu mukena kanggo nini. Sanajan teu alus jiga batur ge, mugia bahan katampi, pek ango jang salat enjing. Da moal dijawab hadir